Alus ayeuna mah. Ih aing mah. Alus cek aing teh kumaha? Nah, goblok setelah. Naon geura atuh cing heula. Geus alus ya. Ih aing mah aya naon atuh? Naon atuh? Tengah ke pare. Nah, beurit manten ya. Geua atuh ayo ngorek HP tuh dah. Paeta lagi logor tak lampot lagi di pagehan heula. Bocor knalpotna. Bocor gitu. Heeh pagehan aja tuh moal kuncina tuh. Kunci sora teh. Cepatlah soreun. Jig moal kuncina. Luat. Ayo we ngorekeun HP. Buat. Lupa. Mana logor mana? Tadi bawa 14 na tah di jero tah. Goblok gua yang kenal foto teh kaharti euy. Tuh belah jero na tuh, itu tuh. Sok. Ah, bocor lasana mah teh. Henteu eta budang ku logor sok gua terusupan ka burit manten. Aing da gua dihareup. Tuh. Nanti ku diajaran di hirupan. Sek. Gosok ajaran. Oh, siap. Hirup euy. Ya. Alus enak mah euy teu bocor ieu, Bro. Tuh alus tuh. Tuh. Normal tuh, ngebeletuk ieu mah sora knalpot teh. Hah? Alus. Alus enak mah. Ih, aing mah. Alus cek aing teh kumaha? Nah, goblok setelah. Naon geura tuh cing heula? Kan geus alus ya. Ih, aing mah aya naon atuh? Naon atuh? Oh, sorry. Masih aku naon eta? Goblok sialah aing kot Hah? kunci aing. Kok geus alus knalpot mah? Ya. Eta remong ti mana eta? Baca teh jeung siang geus. Nah ngaju da gua di kolong tuh geus si banget lah tuh. Si banget lagi ka ditu. Ah, goblok teh aing remong kieu lah. Oh, gawat. Rusuh ya. Luat atuh lila pisan si banget teh. Yuk. Laburit manten geura. Goblok aing gatel kieu ah. Halus knalpot teh, Bro. Remong-remong geus siapa ya hade knalpot. Ya, sing bener. Nah, iya bener jalan ka dieu. Ya, tadi siap. Atuh we pejat-pejat tinggi jalan aing tuh. Rawan kieu ekstrim mah. Aduh, Jalur ngaran di bawah tuh. jalur ada penture ya mah kieu cara nama aing mah. Aing mah euy. Jalan aja mudun kieu tunda di dieu we mah nya. Mobil mah teh di itu parenalin gua di ya. Oh, parkir dulu kan. Hah? Parkir dia. Apa-apa. Turun. Geus di dieu we ya, jalan lagi dulu tuh ekstrim kieu duh aing mah. Cewek unjalan kieu ku jam we ka dieu mah parena mah gua. Betul, melek pisan. Ya, Aing mah. tapi turun ke sawah. Mana ulah di parena teh lin? Aing we ngorekeun HP tuh semoga dieu goat lah. Aing ge parena teh belah dieu, Dro. Hah? Hendro. Ai si anak ka mana ka dieu yo? Ayo we ngorekeun HP, ka dieu balik deui. Oke, iya. So ayo we ngorekeun HP tuh da.
Aing mah ruwat. Ayo ngorekeun HP kumaha tuh digawe teh aing mah. Digablok eueuh. Aing mah. Itu meureunnya. Itu lain. Hah? Di zamana ka mana aing mah itu ka harti. Lah mau parena ge jiga tadi kurungan kan ya, Pan? Jalan lagi nanjak sia aing, naik Aduh ya, adi tigana tuh. Aing mah. Aing mah kok. Aing sebut kelas lagi ya. Dan si banget aing. parena lihat udah nya. Enggak bener kamar. Aing mah. Aing ngorekeun HP geura. Aing mah. Aduh. Aing siap kumaha. Aing mah. Ulah cek aing aing digawe langsung ngorekeun we HP aing. Untung ku aing HP diselametkeun. Iya. Ya. Tuh kumaha cai mah digawe mun geus geura ngorekeun we HP nam. Gua tuh ke zamana ka dieu geura. Parena di kurungan keneh deui. Aing mah. Ka ieu meureun di kurungan keneh pan. Geus HP na geura pesaka lu ngorek we HP. Geus. Besok deui geura bongkar. Aing mah. Kumaha tuh ieu cenah? Murah. Saya orayan oi. Mana ya parerek dipuatnya tadi karungan aing. Aduh. Mah, aya aya. Bukan aing geus di karungan pare teh. Ieu mah kieu keneh pan. Bukan rada goblok yang gobloknya. Kumaha aing mah ngojeknya kudu ngarungannya kudu sagala tuh. Bukan aing tinggal manggul-hungkul ro. Ya. Karungan ku sia tuh atau aja mana telepon? Ya oke. Telepon ngerasok, telepon heula. Yang mana? Singkat dia gitu. Mana yang pisan. Sok, iya ke hotspot we sok si aing sok, geus hirup teh hotspotna sok. Sok telepon heula. Kumaha ieu pare kumaha? Tani karungan sanaon aing mah najis saya kudu ngarungan coba karungan ge eueuh. Adi we kitu gawat. Gawat ka dieu gawat. Heuh gawat tah. Atuh da aing najis nya kurungan anjeun manggulangan dari jauh dulu kan. Mau karungna kitu da eueuh pan karungna ge. Karungna eueuh coba. Heuh sok gawat tidak gawat. Atuh mawa udud mah aing teu mawa. Geus atuh beak ku sa aing. Sok geus bawa. Geus beakna ta aing gila pisan tuh. Geus. Geus ka kadieu goblokna. Lila anjing mah teh aing kasel ah. Iya atuh tong molor saya teh jamana ka dieu. Aing kumaha tuh ieu kalah kesel aing. Cing heula da guan. Ya kudu molor mah jeung pare aing. Aing mah jamana teh lila-lila tingkat nya. Aing mah kalah terek molor, Bro. Dia apa nanti? Halo. Bro, di mana kene geuwat ieu pare moal karungna atuh kumaha ieu maneh? Kumaha? Ulah tulus ayeuna. Aing sok tarapuguh pisan atuh. Oh, sakalian we isuk jeung nu eta alaun kabeh di ala kabeh. Sia mah aing kalah dibolaikeun atuh aing kalah geus beak bensin sagala rupa moal nu gawe ieu. Sia mah heuh atuh heuh isuk we. Aing masih ido, udah teh gawekeun ka aing. Aing geus modal sagala, beak ku bensin ka dieu. Aduh, aing mah. Bro. Kalah molor goblok teh. Tinggalkeun aku aing balik kitu. Tinggalkeun aku aing lah. Molor atuh satungguan nepi ka isuk ya. Aduh, anjir capekna aing. Si Ido gawekeun naon mun aing ngomong ek isuk mah tuh. Ninggal pare teh. Aduh, aing kumaha euy. Sendrok kaheesan di handap. Kumaha nya? Aing kalah bingung. Lah tinggalkeun lah. Pusingkeun tuh molor wae aing apa. Bro, ayo bro, molor nepi ka isuk sama dirinya di sawah. Anak tuh buat mana nu goblok teh tuh. Yang. Ih. Jangan makan di. Dulu pare akeh nih. Wah, ini tinggalkan. No. Jangan makan mana, tinggalkan.
kan aing kahesan aduh coba digurungit anjing.